Alhamdulillah boga jualan poe ayeuna mah. Di mana we rezeki mah. Galede mantep. Nah. Assalamualaikum. Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sia Dengki. Aden. Iya rek jual kacang orang. Oke, tenan di dinya berapa kilo eta Ki? 12 kilo. Oh. Kira berapa kita aing? Aduh, ieu kacang aing kuatna leutik ieu. Sanu ngalahan ieu. Ungkap angi manusana ku aing direngkodkeun ku aing cokorna ieu. Can dipanen cai dinaon geus dipeulaan goblok ge jelema. Bina-bina teuing. Bang. Numpun mau kacang teh euy. Ningali tadi nu ngalah kacang mah ka ditu du ka saha mah. Oh, nuhun Mang. Dir, numpun mau kacang teh euy. Mau kacang? Heeh. Aing tadi karak meuli di si eta. Coba numpuk kacangna. Di imah tuh tempo. Eta kacang si Iki tadi ngajual ke aing kacang teh. Gimana aing sama aing mah aing meuli. Aing mau kenapa pelakan sorangan mah? Ada aing mah teh. Gimana aing meuli aing mah tadi ge. Daripada ku aing dilaporkeun sia ieu, mending ku aing dibawa aing mah da ieu mah aing. Aing kumaha? Terus bawa ku sia. Si Iki di mana teh? Teu nyaho aing teh urusan maneh Aing orang kieu mah tuh meureunang. Genahnya boga duit mah udud mirasa karasa genah kana mah hirup teh. tangkurak sia di tangan teh Dir. goblok. Naon ieu teh? Naon ieu? Aing goblok. Ada sia kacang di mana? Batur sia ka aing gua terek dilaporkeun. Hayu hayang ka sia ke. Oh, Yuk, sia. Naik sia ku kalian. Heuh dir hampura atuh dir ieu teh naon maksudna aing teh naik kieu ih aing mah. Aduh dir hampura dir. Goblok mengera-ngera aing. Awas sia lamun wakat turun. Ku aing lamun can ditah turun loh ka iniet sia tidinya. Goblok sia ngera-ngera aing. Aduh hampura dir euy aing.